Tangkal Hanjuang merupakan lambang kejayaan Kerajaan Sumedang Larang. Eyang Jaya Perkasa merupakan senopati nu terlahir di Sumedang sameme runtuhna Kerajaan Pakuan Pajajaran. Eyang Jaya Perkasa bisa nyelametkeun mahkota kerajaan jeung atribut kerajaan sejenna sarta dipasrahkeun ka Raja Sumedang Larang. Disapa pengiriman mahkota anjeunna jadi senopati ti Kerajaan Sumedang Larang. Aya Gajah Putri Harisbaya jeung Pangeran Gisan ulun jadi pasea antara Cirebon jeung Sumedang Larang. Tapi ka Cirebon ngirimkan pasukan pikeun nyerang ka Kutamaya Sumedang. Sanajan kitu pasukan Cirebon gagal sabab dicegat ku pasukan Sumedang Larang anu dipimpin ku Senopati Eyang Jaya Perkasa. Kacaritakeun sumeme Eyang Jaya Perkasa rek nghareupeun pasukan Cirebon. Anjeunna melak tangkal Hanjuang di Kutamaya tuluy nepikeun beja. Lamun ieu tangkal Hanjuang masih seger teu hirup keneh, hartina kuring masih keneh hirup jeung ulah ninggalkeun Kutamaya. Cek Eyang Jaya Perkasa nuturkeun carita jeung perang Eyang Jaya Perkasa teh sapisa jeung 3 lanceukna anu milu perang. Salah sahiji dulurna nu ngaranna Nangganan curiga yen Eyang Jaya Perkasa teh geus gugur dina peperangan. Tuluy mutuskeun balik ka Kutamaya pikeun mamatahan Pangeran Gisna Ulun pikeun mindahkeun puseur pamarentahna Sumedang Larang ti Kutamaya ka daya luhur minangka pertahanan anu pohara strategis. Seserahan wewengkon Sindangkasih Majalengka minangka pangmaran talak ka Raja Cirebon sarta ningkahna Putri Harisbaya jeung Pangeran Gisan Ulun kungsi ngadamaikeun pacekcok antara Cirebon jeung Sumedang Larang. Di lain waktu Senopati Eyang Jaya Perkasa mulang ti medan perang manggihan Kutamaya teh geus ditinggalkeun. Tangtu wae anjeunna kaduhung kana kalakuan Pangeran Gisan Ulun. Satepina di daerah luhur anjeunna ngahan Nangganan dulurna kusabab kasalahanana. Kacaritakeun ku cewana Eyang Jaya Perkasa anu sebenarna nyaeta manghareupeun pikeun mulangkeun keagungan jeung kamulyaan Kerajaan Pakuan Pajajaran ngaliwatan Kerajaan Sumedang Larang geus gagal. Sementara eta tangkal Hanjuang anu dipelak ku Eyang Jaya Perkasa